Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 70 salapananya pamiarsa. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Sababaraha cahaya beureum anu tayalian si Odo jeung anu sejena. Harita pating suruwuk di awang-awang sarta beuki lila beuki ngajauhan imahna Pak Obar. Saha ngaran dukun anu geus nita ilaing teh? Cek hiji cahaya beureum ngalungkeun pananya. Si Odo ari tina sorana mah eta teh. Bah Opai. Tebal cahaya beureum anu keur diapit ku dua cahaya anu sarua. Si Opai. Atuh mun ngabangus ti tadi sia teh. Daing oge nyaho ari mangkluk anu ngaran si Opai mah. Pan eta teh urut dudungan dewek deuleu sia. Pan maena oge teu nanyakeun heula ari tadi mah ngan ukur menta dituduhkeun ka dukun anu marentah aing. Reg cahaya beureum anu sorana si Odo eureun heula. Anu sejenna oge pipilueun eureun pating suruwukna. Pasrahkeun we eta mangkluk mah ka Kanjeng Raja. Maneh jeung maneh hayu marilu jeung aing euy, hayu. Cek si Odo ngabagi-bagi pancen. Belusat. Geus kitu mah cahaya beureum anu diapit ngabelesat kabeh kulon. Ari anu tiluan deui mah pating suruwuk muru ka wewengkon margawani. Sanggeus lumayan lila antarana tilu cahaya beureum kakalayangan muteran hiji imah. Nyatana imah Pak Akas anu keur dicicingan ku Bah Opai jeung ku nu sejena. Seot jeleg. Siga anu geus dikomando heula. Eta tilu cahaya beureum teh meh bareng pating sororot kaburuan imah. Sarta nu saterusna mah rarobah wujud jadi tilu prajurit anu pohara garagana. Daguan heula we marane mah di dieu nya. Lamun aya nanaon kakarek nyampeurkeun bantuan dewek. Jeung omat deui. Ulah nepi ka aya nu leupas, ulah aya nepi ka kabur ti patempatan. Siap. Geus kitu mah si Odo gancang ngalengkah. Dua prajurit anu diajak nyaritana timbang arunggeuk. Puri nyai kalayang. Pus. Wujud si Odo robah deui jadi cahaya beureum. Pikeun anu saterusna mah ngalayang kana suhunan sarta mulubus asup ka eta imah. Jeleg. Sanepina ka tengah-tengah 5 urang jalma anu keur aya di jero anu tayalian Bah Opai jeung anu sejena. Anu harita masih kene ngarariung di patengahan. Si Odo robah deui wujudna kana wujud prajurit. Nepi ka pating rarenjag Bah Opai jeung anu sejena oge. Sabab jirim anu datang teh estuning anyar pinanggih pisan. Saha ari si laing goblok. Cek Bah Opai itu tunjuk ka si Odo. Purinya jeleg. Kalayan tukung sinembalan heula. Langsung bae si Odo robah deui wujud jadi jirim anu pikasieun. Ai, sia geuning sardo. Hade. Ayeuna mah geus bisa mancala putra mancala putri geuning euy. Di mana wae ilaing sardo. Geuning karek mulang euy.
Sanggeus nanyaho yen anu datang teh tayalian si Odo. Bah Opai siga nu bunga pisan. Teu kudu loba tatanya gancang eueunan kalakuan jahat sia Opai. Si Odo ngomongna tandas kacida. Goblok sia. Ngakan naon ari sia. Weureu gadung sia. Bet jadi culangung kieu keren ka aing gunungan sia deuleu. Aing geus lain Odo anu baheula sia Saropai anu beunang dimangpaatkeun ku ieu. Ayeuna mangaing geus asup Islam sarta geus biluk ka Raden Aris sia Sarpoy. Gebeg nepi ka pohara ngakarebegna Bah Opai jeung anu sejena. Mangsa si Odo ngomong gitu teh. Kumaha? Sia jadi biluk ka si Aris. Welasan jin jeung sabaraha manusia anu dititah pikeun nyilakakeun Raden Aris oge geus dicerek sarta kabeh dibawa ka nagara ngaing sia Sarpoy. Kurang aja cucung si Odo. Bah Opai langsung cengkat kalayan amarah anu katembongna dumadakan ngabebelah. Nempok kitu mah kabeh baladna Bah Opai oge gancang bae nuturkeun cengkat. Kaasup Pak Adang anu harita gura-giru ngadregdeg ninggalkeun eta rohangan. Kalayan paroman beungeut siga anu kasieun pisan. Geus ngambe bibit-bibit pipaseaeun siga mah Pak Adang teh. Rek kumaha ayeuna Saropai kasakten sia geus eueuh nanaonan ayeuna mah masing rek dihijikeun jeung cucunguk nu kararitu oge deuleu. Ceuk si Odo bari tutunjuk ka Bah Opai jeung tilu baladna. Kurang ajar dipodaran sia ku aing. Saurang balad si Opai siga nu langsung muncak amarahna. Seret-seret meh bareng pisan Bah Opai jeung tilu dukun anu sejena marsat pakarang anu jadi gagaman pusaka andelanana. Aya nu rupana keris, aya nu rupana bedog petok, aya nu rupana trisula gagaman pusaka Bah Opai jeung tilu baladna teh. Ari gagaman pusaka Bah Opai mah mangrupa keris sarua jeung baladna nu saurang. Ngadon ngalaluarkeun cocolek tarasi geuning Saropoy. Si Odo malah seserian nempok kitu teh. Purinyai gebur. Kabeh gagaman pusaka anu aya dina kepeulan opat dukun dumadakan pating gelebur di bulan ku cahaya beureum. Modar sia juri goreng patut. Iya, purinyai pelesat. Teu kungsi loba paca kaki deui opat cahaya beureum tina gagaman pusaka Bah Opai jeung tilu baladna pating belesat ngahujanan jirim si Odo. Gebur. Mangsa saeutik deui opat cahaya beureum anu pating belesat tina gagaman opat dukun rek keuna pisan. Jirim si Odo oge dumadakan ngagebur hurung di bulan ku cahaya beureum. Dua leungeun si Odo rada didorongkeun siga anu keur nahan. Opat cahaya beureum anu pagesek jeung cahaya anu ngabulan si Odo nepi ka ngabalukarkeun sora anu ngaguruh. Bah Opai jeung tilu dukun anu sejena teu sirikna ti papareket mangsa ngadorongkeun gagaman pusakana sewang-sewangan nepi ka langsung rarenung kesang tina tarang opatarna oge. Teu beda we jeung anu geus ngadahar seblak anu loba teuing ladana anu 10 level 10 teh geuning. Pagesekna kekuatan antara si Odo jeung pihak Bah Opai beuki rosak nepi ka sora ngaguruh anu dibalukarkeunana oge beuki lila beuki tarik kadengena. Iya, si Odo ngajorowok pohara pisan tarikna.
Sanggeusna nyentokeun heula sapasang leungeun sarta saterusna mah didorongkeun satakarna ka hareup. Sawu cahaya beureum anu ngapuleun badan si Odo nyered opat cahaya anu pating salebrot tina gagaman pusaka opat dukun. Duar antuk nama cahaya beureum anu nyebrot tina gagaman opat dukun teh baluyar disusul ku numbragna cahaya beureum anu cik keneh didorongkeun ku si Odo. Wala ala aduh aga celang-celang jedak kedebut Bah Opai jeung tilu baladna nepi ka pating koceak pohara pisan tararikna disusul ku awakna anu ngaracleng sarta pating jaredak neungar tembok sarta saterusna mah pating keredebut ninggang kana ubin imah kerjet kuasawat kulahe sanggeus dukunan opatan kekerejetan heula sakedeung Bah Opai jeung tilu baladna meh bareng pating caraklek ngalepaskeun nyawana. Salah marane eta mah kapanan ku aing oge geus dibejaan moal mampu ngalawan aing nu ayeuna sanajan kakuatan marane dihijikeun oge wayahna ilaing opatan kudu malodar sarboy. Gerendengna si Odo sanggeusna nutup deui ajianana kituna teh dibarengan ku rutret ka opat layon anu kayanana estuning pikawatireun pisan nepi ka tarutung sarta ngepulkeun haseup ipis anu nyambuangkeun bau hangit. Budi nyai jeleg geus kitu mah wujud si Odo robah deui kana jirim prajurit gedig geus kitu mah si Odo ngagedig kaluar ti imah eta nyamperkeun dua baladna anu dititah ngadaragoan di buruan. Rada kurang kerung si Odo mah mangsa ngareret ka palebah dua baladna teh sabab tetela harita teh dua baladna kasampak keur narungguan dua jalma anu geus dibarengkos dina kayaan kapiuhan. Paadang geuning anu keur dibarengkos teh ari nu saurang deui mah awewe anu salila ieu jadi badegana Pak Akas anu purah ngaladenan para tamuna di eta imah. Lepaskeun we awewe anu eta mah da tetua teu dosa teu nyahuna naon sok lepaskeun ceuk si Odo sanggeusna aya di hareupeun dua baladna. Salah saurang baladna si Odo gura-giru bae ngudar tali anu ngabarengkos badegana Pak Akas. Bawa anu eta mah ka karaton bawa ceuk si Odo nuju ka Pak Adang. Dua prajurit baladna si Odo timbang arunggeuk. Puri nyai. Dua prajurit baladna si Odo larobah wujud jadi cahaya beureum. Sarta saterusna ngapuleun awak Pak Adang. Puri nyai, pedusat. Sanggeus robah jadi cahaya beureum mah gancang bae. Si Odo miheulaan ngabelesat ninggalkeun eta patempatan. Dituturkeun kedua baladna anu marawa babandang nyatana Pak Adang. Anu masih kene dina kayaan kapiuhan. Niti wanci anu mustari ninggang mangsa nu utama. Antukna poean kawinan antara Jang Aris jeung Neng Yasmin. Anu dibarengkeun jeung kawina Jang Didin ka Nyi Adah. Teu burung cunduk kana waktu jeung mangsana. Dina mangsa panon poe masih keneh rada genah dipake moyan. Di buruan imah Kang Husna geus ngagimbung puluhan jalma. Anu maksudna mah kabeh oge sarua sejanganteur dua sobat anu dina poe harita rek papangantenan. Welasan lalaki anu pakeanana saragam geus ngajajar nyerekelan angklung, nyekelan kendang, tarompet jeung pakakas gamelan anu disoren dina tak-takna. Goong mah digarotong kuduaan. Tukangeunana geus ngajajar wanoja jeung ibu-ibu anu naranggeui babawaan. Garulis pisan eta para wanoja teh da puguh oge geus dirias jeung didangdanan. Gancang pasangkeun pepetasanana euy. Jang Aris jeung Jang Didin geus daratang. Hurungkeun. Jorowokna saurang warga kasabaraha urang lalaki anu harita keur ngagimbung muput balon anu dijieun tina kertas wajib
anu geus siap pikeun diapungkeun. Kabeh mata siga anu kalinglap mangsa ti jero imah ngurunyung Jang Aris jeung Jang Didin anu sarua geus didangdanan. Karasep tur garagah pisan duanana oge. Komo Jang Aris mah cahayana oge nepi ka hibar teu saeutik. Wanoja jeung ibu-ibu anu nepi ka pating polohok sarta siki panona meh-mehan coplok. 3 urang lalaki anu kabagean utara atur teu sirikna popoyong kodan mangsa nitah kulawargana Jang Aris jeung keluargana Jang Didin sangka nepatan jajaran tukangeun anu mawa waditra. Di tukangeunana ngajajar anak-anakna Bah Samiri jeung Lurah Mayakpak anu tetela geus araya di dinya. Sae bah sae. Lucu Jang Atman. Heuh mun aya-aya wae ih. Puluhan warga anu keur araya di dinya. Boh lalakina pon kitu di awewena. Nepi ka pating cileukeut pating barakata. Mangsa ti jero imah pating kurunyung. Bah Samiri jeung 10 urang santri anu ngarengklak dina kayaan geus marake dangdanan ala kilengser. Gambar kumisna oge pang baplangna Jang Atman mah muringkal nepi ka pipina. Nya sakadar ngaramekeun we meureunan eta mah. Da biasana ari lengser mah anu mapag panganten. Jang Aris, Jang Didin jeung kulawargana katut anak-anakna Bah Samiri timbang pating serengeh nempo kitu teh. Dipayuneun jajaran gamelan Bah. Mangga Jang dipayuneun jajaran gamelan. Saurang lalaki anu utara atur popoyong kodan ngatur jajaran pikeun Bah Samiri jeung 10 urang santri. Anu nempatan jajaran panghareupna teh jadi Bah Samiri jeung 10 urang santri ayeuna mah. Disusul ku jajaran anu narabeuh waditra kulawargana Jang Aris jeung anu sejena ngantai. Keur kitu berebet dur dar cerget dur. Pating berebet jeung dar-der-dorna runtuyan papetasan anu digantungkeun dina balon kertas wajib anu geus diapungkeun. Ngamimitian miangna aleutan 2 panganten ti pihak lalaki. Anu marawa waditra nabeuh pakakasna sewang-sewangan. Mirig lengkah Bah Samiri jeung 10 urang santri anu pating arengklak pating ngarigal. Dibarengan ku surat seuri ka sakurwarga anu ngantai saja jalan. Jang Atman. Itu tempo Bah Samiri. Doh. Aduh, sok aya wae pikaseureun teh Jang Atman. Warga lembur Jatilindu anu narempo kalucuan Bah Samiri jeung 10 urang santri. Siga nu baru ngapisan, pating keleuweuh, pating cileukeuteuh sarta pating barakata. Nepi ka teu saeutik anu akay-akayan. Sanepina ka tempat anu dijugjug, nyatana kahareupeun palataran panggung anu pernahna pagigir-gir pisan jeung imahna Lurah Asep. Tetela di dinya geus aya mangratus-ratus warga anu daratang. Langsung bae panganten lalaki dibageakeun. Ku jalan ngongkorongkeun runtuyan kembang malati ka Jang Aris jeung ka Jang Didin. Sanggeus 2 panganten lalaki katut kulawargana dariuk dina panggung. Teu lila antarana pating kurunyung anu ngabringkeun 2 panganten awewena. Neng Yasmin jeung Nyi Adah diapit ku 2 kolotna. Geulis pisan katemponna teh. Komo Neng Yasmin mah kagelisanana oge nepi kanutupan kagelisan sakabeh wanoja anu aya di lembur eta. Beuki lila warga anu daratang teh beuki loba. Sok senajan palataran disakurilingeun panggung kawilang lega oge. Nepi ka pagelak-gelak teu sirikna silih sadak. Barudakna mah nepi ka loba anu belaan naek kana tatangkalan alatan panempona kahalangan ku nu karolot. Prung wae. Acara kawinan teh dimimitian. Mangrupaning acara dipapai hiji-hiji. Nepi ka antukna mah nepi kana acara ijab kabulna. Bah Samiri, Lurah Cilanjung, Lurah Mayakpak jeung walasan Inohong ti Saban Lembur kapetok jadi saksi di lumangsungna eta
kawinan. Kumaha sah santu cek kilebe rutret ka para saksi. Sanggeusna Jang Aris ngucapkeun ijab qabul di hareupeun sararea. Sah hurse sah. Para saksi meh bareng narembala. Hurse alhamdulillah. Rupa-rupa pamolah warga sanggeusna nyaksian ijab qabulna Jang Aris. Aya nu ngucap alhamdulillah kalayan paroman nembongkeun ka bunga. Aya oge nu sarurak nepi ka ajrag-ajragan. Malah mah teu saeutik anu pating sarwit sarta pating kaleprok. Sanggeusna para saksi nyebutkeun sah mangsa Jang Didin geus ngucapkeun ijab qabul oge. Hadirin oge sarua nepi ka sarurak euyah-euyahan. Sok sanajan awor jeung pating cileukeut teu sabab ari samehna mah Jang Didin nepi ka 4 kalina salah wae mangsa ngucapkeun ijab qabulna geumpeur sigana mah. Sarengsena ijab qabul diteruskeun deui kana acara sungkeman. Nepi ka loba anu ngaraclakeun cimata hadirin oge. Mangsa Jang Aris jeung Jang Didin ngarumbah suku sarta menta pangampura kanu jadi kolotna teh. Sanggeus rengse acara itu ieuna, Jang Aris dariuk rerendengan dina kursi ukir anu dipapaes ku kekembangan. Jang Didin oge teu jauh beda, nuru cupu pisan katempona teh. Jang Aris jeung Neng Yasmin nur pucu pisan mata kabita pikeun sakur nu narempona. Tapi teu lila dariukna teh gancang bae dua panganten narangtung deui. Mangsa hadirin mimiti ngantai sasalaman brak we geus kitu mah parasmanan kabeh bari dihibur ku halimpunah haleuang ti sabaraha sinden anu jadi bubuka dina acara hiburan eta hajatan. Ira hajaipongana euy. Sabar atuh kehed pankeur dalahar keneh ieu teh mata kabuhulan atuh nempog gitek entau keur barang gayem kieu mah sabar geus teu sabar atuh da urang mah euy dalang anu rek nanggap wayangna oge alusna euy anu ti Karawang teh ya saha sugan eta Kang Agus wah nu bentet eta Kang Agus. Da saha deui atuh da dalang anu murah jeung anu sorana hambar mah kurang Agusnya. Kumurahna teh ya. Sajeroning dalaharna teh sawareh warga mah pating galecok jeung baturna. Kalayan kabeh oge katembongna siga nu baru ngapisan. Pak Lurah. Keur kitu aya saurang warga anu sasaledak ngadeukeutan panggung hari weus-weus nyamperkeun Lurah Asep. Aya naon Kosim? Aya naon? Lurah Asep kurang kerum neuteup ka jalma nu anyar datang. Itu aya bupati gubernur sareng presiden. Lain Lurah Asep bungkul anu nepi ka ngajenghok mangsa eta laki anu disebut Kosim ngomong kitu teh. Dalah kabeh hadirin oge sarua pating carenghokna sarta langsung rarecok kalayan nembongkeun paroman anu sama sakali teu neundeun rasa percaya asa pamohalan. Pangkat bupati gubernur jeung presiden datang ka acara hajatan anu aya di Kampung Baulisung. Mangsa warga keur rarecok alatan teu percaya kana caritaan lalaki anu cekeneh nepikeun beja. Ari Jang Aris mah gura-giru be rutret ka 10 urang santri anu harita keur dariuk di hanapeun panggung anu katembongna nepi ka pating caruringat sarta dumadakan bareueus ku cimata. Nya sok sanajan katempona ku batur mah Jang Aris teh teu make bahasa isyarat-isyarat acan. Tapi ari pikeun 10 urang santri mah lain deui. Jang Aris asa nyarita sangkan tenang ulah waka kabawa ku kaayaan. Jang Atman jeung anu sajena oge meh bareng arunggeuk. Sok sanajan ari ngalintung herang dina kongkolak panonna mah teu bisa ditahan-tahan. Aya nu pating karacelak sarta pating ngalambere mapai pipina sewang-sewangan.
Neng Yasmin anu kabeneran milu ngareret ka sebulang santri rada kurang kerung mangsa nempo kitu teh. Tapi tina kayaan keur kitu waktosna kabujeng seep ieu dongeng teh enjing urang tamatkeun enjing urang rengsekeunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.